Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang baraya sadaya dina acara dongeng anu maneh garapan Kibuyut anu nyanak jejer carios Mustika Pancawarna. Atuh teu hilap sateu acana ieu dongeng dipedar. Mugia baraya sadayana aya ginanjar kawilujengan, aya tina kasehatan, aya tina pangtayungan Allah Subhanahu wa taala, sareng mugia sagala rupi urusan baraya sadayana dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos sumangga baraya ieu dongeng urang kawitan anu jejer carios Mustika Pancawarna bagian katilu. Prung panon museur nuju ka eta rungkun, barjeng napas ngahegak bangun anu reuwas pisan. Tekung silila jeleng narungkun aya nu ngajeleng mangrupakeun lodaya anu gedena 2 kalina doma adu. Atuh jang saka ngarasa ruas pisan, kilat jang saka ngagiwar ka gigir bari manehna lumpat ka tempat manehna tadi ragrag dina lamping. Kudna bade neangan bedogna anu ragrag waktu manehna ragrag ti lamping tadi. Tapi sabat manehanana nyolongkrong eta si belang langsung malik niat rek nakuk kana punukna jang saka. Tapi jang saka teu eleh geleng ngarasa aya angin dina ngayuk tina punukna, manehna langsung ngakurentel ka gigir. Gaur eta si lodaya gagauran. Bagian anu keselun pisan. Atuh matak muring kakar diri jeung saka ngadenge sorana eta mau gagauran. Berjeng teu karasa calanana mangs cipluk ku cai ompol. Bakat kureuwas bab teu nyana dirinya bakal panggih jeung hiji maung anu sakitu gedena. Berjeng manehanana unur-unuran ka tukang bari culang cileng neangan panglumpateun anu ngemplong supaya lepas tina eta panginceran si belang. Keteyep eta si belang nyamperkeun ka jang saka. Keteyep bari jeung gagauran si hungna rangeteng matak baur matak seber anu ningali. Terus gerentes dina hatina jang saka. Aduh, palang siang ya aing bakal pae ya hari ieu. Duh, inget manehanana kanu jadi bapana ka 2 tahun ka tukang. Boa bapak aing oge ye paeh ku maung ieu. Awas ya. Rek paeh rek hirup aing kudu ngalawan. Mun bisa aing balas dendam ya ka maung. Atuh anu tadina mah ngarasa sieun ngarasa seber eta ningali maung anu sakitu gedena. Jorojoin hatena semangatna naik, manehna niat rek balas dendam alatan bapana maot dihakan maung. Ret jang saka lurat reret ka kenca jeung katuhu. Manehna ningali bedogna anu ngagoler anu teu jauh di gigireun manehanana. Barong jeung si belang loncat rek nikem deui jang saka. Sakilat jang saka ngalabukeun awakna gorentel ka gigir ngadeuketan eta bedog langsung bedog ditewak. Ret kanu maung. Si belang barang ngarasa manehanana lepas nyamos tina panerkebna ka jang saka. Manehna langsung nyusul tepus rek niat ngagabrug ka jang saka. Atuh jang saka ngarasa ruas manehna teu ngarasa ngapisan
karek oge newak bedogna manehna nyasatna tadi narek ngagurinjal hudang tapi eta maung langsung nyusul tepus orokaya si belang langsung reklep ngagabrug kana awak Jang Saka tapi ngarasa aya nu aneh tina beuteung eta maung langsung ngagaur-gaur ngarasa nyeri karasa tina kakempong beuteungna aya nu nuncelep maru tadi teh Jang Saka manehna sempatnya eta nu nyelkeun bedogna anu katewak ditunyelkeun tina beuteungna diacungkeun ka luhur waktu si belang ngagabrug atuh beras gaur belang merasa nyerieun barjeng gagauran gorentel kegigir gorentel kakatuhu sigana eta bedog Jang Saka tubles nepi kana jajantungna atuh kudiang eta maung teh bayangan niat rek ngagabrog di Jang Saka dieu mah beuki teteg hate Jang Saka teh komo ningali eta maung teh jiga anu ubur-uburan getih lila-lila mah beakeun tanaga aya kasempatan ke Jang Saka manehna rada unur-unuran baril neangan jalan supaya bisa nyinglaran eta maung beretek lumpat Jang Saka karba handap kuru bos eta si maung ngudag eta Jang Saka lumpat nepi ka handap nepi ka deket di handap teh ayatnya eta cai walungan kacileng teu ngarasa suku makti kararait kanu ranting kanu cucuk da bakatku sayang salamet lumpat sakempet-kempetna eta maung terus ngudag Jang Saka nepi jog anjog ka deutet walungan Jang Saka langsung gajileng tina batu maung teu lepas tina panginceranana matana molotot terus ka Jang Saka ngudag gajileng eta maung ge gilu ngudag ngajilengan batu Jang Saka gajileng nepi ka pentasna eta maung teh terus ngudag Jang Saka nepi ka sisi gajileng maung ngilu ngajileng Jang Saka benang ka koet eta punukna aduh gop ditewak kurunya atuh gugulutukan bareng jeung maung kurentel duk ngageduk kana hiji kainya eta kai mahoni anu sakitu gedena lah sakilat eta leungeun Jang Saka nyewak bedog anu masih nanclep dina beuteung maung heup langsung dirabut ku Jang Saka lepas tina cabutan tina beuteung eta maung langsung ditubleskeun kana matana eta si belang bros gaur si belang beuki nyerieun pisan barang eta leungeun kencana si belang rek ngoet kana beungeut eta Jang Saka langsung ku Jang Saka teh entah parah nu hiji panonna ditubles deui bros gaur gorentel akhirna penerkam eta si belang lepas tina awaknya Jang Saka kurentel kakidu kurentel kadu gedak ceduk sirahna nubragkeun kana eta tangkal-tangkal anu aya di lelengkon eta maklum matana ngarasa teu ningali lila-lila mah ubrag eta maung teh ngarempreh saeungeus nubleskeun eta Jang Saka bedog kana matana si belang mau ngagurinjal si Jang Saka kebantingkeun nepi ka aya 2 meterna awakna neungrag kana kai anu sakitu gedena Jang Saka ngagubrag nepi ka kapaehanana bareng jeung si belang ngamru Jang Saka diatur les teu inget di bumi alam. Cag urang simpen di haneulem sieum paragi nyokot ningalkeun mangsa datang sampeur deui. Urang tinggalkeun heula carita na Jang Saka anu ngarempreh kapiuhan teu inget di bumi alam. Urang toong heula ayeuna balik ka tukang nyaeta waktu indungna geus ngahudangkeun si Karma. Manehna terus nguniang hudang maksud rek ngomong ka si Karma
supaya nyusul adina ngalasuluh sebab waktu jang saka ngaharupan maung tembus kana jantung jeung hatena inungna ngarasa luang brui brai inget ka salakina brai inget ka anakna anu init kaleuweung ngalasuluh bari jeung budak umur 13 tahun bari ujung teu acan sarapan. Kabayang mungkin eta perlampahan teh lain deket-deket pasti manehanana tanagana bakal leuleus karena candahar. Matak maksudna nyamperkeun ka si Karma nu jadi lanceukna supaya nyusul bari nyusulkeun sangu anu geus asak ka Sang Saka. Katingali jang Karma teh geus beres dahar. Inukna pok ngomong, Karma, ayeuna maneh geus beres dahar. Susul adi maneh ieu tong poho bawa bekelna karunya can sarapan tadi ini teh pasti lang layeuskeun eta di leuweung. Alah, naon lah, meni ngeunahan teuing, lapar mah balik meureun. Ari maneh Karma ka adi teh kanyaah pisan. Alah, kanyaah teuing lah, mau ge mana kanyaah ka kuring. Pan eta teh anak emas emak, nu dikanyaah ku emak, nu disayang-sayang ku emak. Si gue anterkeun ku emak sorangan. Ai maneh Karma tong borong ka maneh, tong borong ka di maneh kanyaah mak masarua. Nah ai maneh bet boga pamikiran kitu. Alah, bawelah, aing ngerindit lah. Kudu najis teuing kudu mawakeun bekelna. Daek mah balik we lapareuna meureun lah. Cuk si Karma bari ngojengkang ini teu nolehkeun ka inungna anu oker ngahuleng melohok matana bengong ningali ka si Karma anu init kaluar. Dina pikirna Ibu Anis ngajerit, manehna ngarasa sedih sabab karasa ngeblentrangna eta omongan anakna anu sakitu kasar jeung peureussna da saperasaan hatena mah ka anak sarua teu diwilah-wilah boh ka adina boh ka lanceukna. Turun si Karma teu nolehkeun deui ka indungna, manehna lempang manuju ka kidul teh ngrek ka mana bari ejeung di payungan ku panon poe anu geus teu karasa aya dikur mun-munan panasna meuni ka cida. Orang jurutna turun si Karma init ninggalkeun indungna teu karaos. Aduh pamirsa baraya sadaya, hapunten waktosna cag atuh urang simpen heula di handeuleum sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang urang samper deui mugia enjing atawa pageto aya waktosna urang sambung deui ieu carios. Hapunten bilih aya kalalepatan tina cumarios sareng bilih dina nyampeikeun ieu carita dongeng karya cipta Jodi Sakawaruga anu digarap ku Ki Buyut. Seueur kalepatanana sareng belepotan seueur nama maklum tos kolotnya Ki Buyut teh. Hapunten pisan baraya sadaya atuh carios ieu urang tunda dugi ka dieu cag
Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.